Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Karamang sadayana. Ayo siapa yang sakit ayo. Harus sehat ya. Bahagia malam ini. Bahagia. Oke, malam ini kita ketemu nanti sama siapa coba ayah saha. Saha. Saha Bapak Aing teh Kang Deddy Mulyadi. Saha Kang Deddy Mulyadi teh Gubernur Jawa Barat. Jawa Barat istimewa. Jawa Barat embrakeula tuh. Alhamdulillah. Tos kenal ke abdi atas. Aya laguna jawab sing tarik nepangkeun dia nami abdinya. Jawabnya nepangkeun nami abdi juri ke aya juri kaset aya tah iya juri kaset teh ieu embrakeula kanggo juri. Nu penting sia sadeananya ibu urang suka bumi nyalendro eta ayeuna pelog urang suka bumi. Alhamdulillah. Ya, kota Sukabumi teh lebeut pisan jeung kasenian-kasenianana. Embrakeula ka kota Sukabumi. Aya penampilan luar biasa nyaeta tari rayak-rayak. Urang sakseni sadeana di Sanggar Gaya Gita Studio. Yo, Embra. Rayak, rayak. Ya, ya.
Naon belum? Halus, luar biasa cacela. Jadi orang. Oke. Yuk mati. Tadi itu atuh jadi adu banget gitu. Masih semangat? Nanti ada bintang tamu saha aya nu apal teu bintang tamuna. Kang Ohang. Cepopon. Wakancil. Kaheula nya santai. Nu penting mah ibu bapak sadayana sing sarehat. Eta sing baleunghar. Nu boga hutang sing bayar hutangna. Amin. Anu jomblo sing menang jodoh. Alhamdulillah. Ayo siapa nih yang belum nikah? Ayo. Siapa? Sama. Baik. Urang lajeng gendai. Kita saksikan penampilan selanjutnya yaitu tari Julang Ngapak. Ti Lokat Mala Menari.
luar biasa. Keren, kerennya. Kayak nyambung. Kasep kieu garulis. Lokat malam menari luar biasa. Ibu. Ya terakhirnya di Kota Sukabumi. Lebih keren deh. Kita sambut penampilan tari bentang. Yo. Yang bagus itu sama kuningan kemarin. Sinaksenan kumeter kadia papater kanca henge bentang saja manjat kapakalan gending ngakir gerak pirik kendang ngemprang gerak tepat kepapak kadia waladan kang tumiba.
Selanjutnya kita studio Bentang. Wih, jadi Rizky. Hormat beli. Ya, hiji 2 kilo. Oh, biasa we atuh. Dikitukeun anu pameun teu